Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 11 Agustus 2025 dina suratul Ra'di ayat ke-42 na. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makaral ladzina min qablihim wa qad jeung nyata makro geus nyieun tipu daya atawa mekar kasaha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha nu nyieun mekar alladzina jalma-jalma min qablihim ti samemeh Rasul ge geus aya mekar jalma-jalma kafir. Saterasna falillahi mangkangan kur ngagaduh Allah naon makru jami'an sadaya tipu daya oge teu aya hartosna mungguh Allah mah tipu daya jalma-jalma kafir teh sabab aya Allah anu maha kawasa anu tempat nyalindungna orang-orang anu beriman. Saterasna ya'lamu anjeunna Allah maha uninga mataksibu naon perkara anu dipigawe kullu nafsin ku saban-saban jiwa. Jadi Allah maha uninga naon anu dipigawe ku urang rek disumputkeun atawa ditemrakeun. Wa sayalamu jeung bakal nyarahun saha al kafiru jalma-jalma kafir liman uqbadar di mana bakal ditempatkeunana terakhir engke. Jadi umat-umat kafir ayeuna mah can apaleun ngan engke mah wa sayalamu bakal apaleun ditempatkeun teh dina neraka jahanam. Saterasna kapalih dieu. Terakhirnya surat Ra'di na terakhir. Saterasna wa yaqulu jeung nyararios atawa nyararita saha anu nyarita atawa geus nyarios alladzina kafaru jalma-jalma kafir waktos harita ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Rasulullah nyaritana kumaha lasta mursalan anjeun mah lain utusan cenah anjeun mah lain rasul. Padahal geus dijelaskeun dina surat Yasin ayat ke-3 innaka laminal mursalin sanyana anjeun teh bener-bener sebagai utusan. Tapi umat kafir mah teu percaya cenah anjeun mah lain utusan. Sabab upami rasul jeung nabi mah aya mukjizat. Nabi Musa mukjizat tongkat jadi ular, tongkat membelah lautan jeung sajabana. Nabi Isa tiasa nyembuhkeun orang sakit. Nabi Soleh tiasa ngaluarkeun onta tina batu. Nah ari anjeun mah geuning teh aya mukjizat nabi teh rasul teh saur kafir. Padahal teu sadar yen ieu Quran teh mukjizat kanggo Kangjeng Rasul jeung kanggo urang sadayana mangfaatna ila yaumil kiamah dugi ka poe kiamah mukjizatna. Saterasna kul saur Allah bejakeun ku anjeun Muhammad kafa billahi cukup Allah wungkul syahida anu jadi saksi baini wa bainakum antara kami wa bainakum jeung anjeun Muhammad waman indahu jeung saha anu ngagaduhan ilmu kitab tegasna teu aya deui anu dilungsurkeun ku Allah ilmuna teh ka Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'an. Pon kitu deui Injil dilungsurkeun ka Nabi Isa sareng elmuna dilungsurkeun ka Nabi Isa. Kisami kan Nabi Musa oge eta kitab Taurat sami sareng elmuna sadayana Jabur jeung itu ieu ge. Eta teh ilmu kitab teh dilungsurkeun ka sadaya rasul termasuk ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi nu terakhir kitab nu terakhir. Mugia dinten ieu aya mangfaatna kang urang sadayana. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah patepang deui dina dinten enjing dina surat Ibrahim sareng salajengna. Mudah-mudahan dipaparin umur panjang bersehat kalian tiasa patepang deui. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.